Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya kembali lagi di channel YouTube Keyboard. Cerita garing anjing. Ya, emang khusus orang Sunda sih ngomongin anjing di tiba-tiba terluas gitu. Aing teh nyari tak ya. Nyari tak kisah nyata emang ceritanya cerita horor, cerita nanti anjing. Cerita horor hiji waktu orang jeung baturan meureun sebenarnya orang sebutkeun tanya ngaranya si lah bae sebutin lah orang si Topik ya si Gupron gitu Topik Gupron orangnya si Topik si Juni terus Sadi si Genot ketemu sama si Genot si Hendra si Genot terus si Topik mah mau awe ada si goblok mah mau harim si anjing mah camping teh aing mah teu manyut main awe sorangan mau awe teh anjing mun naik prek wis anjing tiap peuting teh pan 3 poe ditu 3 poe 2 peuting anjing 2 peuting naik prek we mun goblok mah teu penting anjing teh malah ieu mah cerita horor bukan mah si Wanda ngaranna teh Wanda bae disebutin udah memang teh apal anjing si Wanda saha goblok kecuali mun anu ngarekeun ieu teh baturan aing nu deukeut pasti apal gitu goblok hampura leuman aing goblok ieu anjing punya anjing ieu dina tapi gayana ngarah rame gitu anjing ngarah lepas gitu cerita gitu nya tah kieu ceritana ya urang teh kan limana teh kan camping limaan termasuk urang camping di ieu di non di mana sih karena si Curug Cijalu di Wanayasa lamun maneh ulin ke Wanayasa maneh ulin ka Curug Cijalu tah cocok mun maneh hayang hayang camping di dinya cocok bukan namanya jadi aya curug gitu curug cai wah tiris anjing dunia teh tiris pisan gitu terpenting masalah teh main ngebahas masalah hororna ya jadi kieu hiji waktu da bangsa aing mah grupan aing mah sarompral ngomong teh anjing kosno waranian gitu goblok jurig iblis segala disebutan anjing jurig setan gitu di leuweung anjing di leuweung nu saha da arita teh meureun urang mah kaituna teh pas rek naon nya tahun baru naon gitu teuing inget pokona mah tahun baru selama tahun baru mata camping we tahun baru gitu tah camping ceritana teh biasa mau tenda mau naon tuh ngacas tutut bisa kudu ka ieu mah ka itu jauh teh anjing kudu mah jauh kudu mapaila leuweung itu anjing mun yang ngecas teh camping ceritana tah pas malam ieuna meureun malam terakhir geus malam tahun baru geus kalewat lah itu nya lawan nu barali gitu da naon dia tuh anjing da eueuh deui gitu tah urang mah kagok sing sapoe dewe cenah kitu si Topik teh udah si anjing mah sapoe deui teh da meureun hayang mepek si goblok mah jeung harimna meureun gitu anjing da aing mah mau baca hujan aing moal sok aing moal demi Allah aing mau hujan moal utik tah terpenting kata geus anjing mau ceritakeun baik mah masalah mepek mah lah teuing urang anjing mau diceritakeun ai batur anjing karunya tah ceritana itu iraca horor anjing tadi kan muter we di dinya ngomong cerita teh sok lanjut lah tah hiji cerita aing teh jun cek aing teh ieu teh aing da anger ieu teh jeung jadi beuteung wae anjing konsep teh kamari jadi beuteung da seru jadi beuteung anjing da kisah nyata ieu teh tah aing teh jun cek aing teh duh aing mah teh jadi beuteung euy cek aing teh hayang modal sia masuk baku cenah gitu modal antar goblok cek teh aing mah teh ngomong teh aing hayang modal cek aing teh tah aing teh modal cerita teh modal dina ieu di dina walungan gitu anjing di depan aya curug modal jadi beuteung caritana teh ya cek aing teh Jun itu anjing di pelebah itu coba sebrot cek aing teh aing asa muringkak bulu punuk cek aing teh anjing muringkak bulu punuk goblok cek aing teh anjing aing ge modal sampe petan ge goblok hese bijil cek aing teh aing ngawaduknya najan jadi beuteung teh butuh anjing aing cenah jadi keung si kujun teh tah cek aing teh non kayak lah tuh goblok aing hese bijil da cek aing teh ada aing sieun gitu aing di harapan naon aing itu pandangan aing gitu nya aing pandangan pertama gitu goblok lain pas aing leuteung gitu kanu poek ngabeleg-beg anjing cek aing teh Jun itu teh goblok cek teh mau baterai teh mawa itu sebrot kembali itu si anjing jeung ngadak anjing baterai teh parem goblok cek teh meureun eta mah karma tina jurig disebrot itu ku hujan teh eueuh kakak parem si baterai teh anjing tambah curiga anjing eta waduk ngesrek bijil eta
kajero deui bebaring ku sieun anjing. si tai teh asup deui anjing ngalih yang waduk anjing cai teh aing ngubet bisa modal ge carana mah cai teh Jun. Geus teh kewe modal mah heuh cai teh kewe modal mah sing satkeun deui aing teh obe-obe acan goblok mah teh geus mempet kajero deui anjing si waduk teh bener saeutik keluar saeutik bener anjing. Padahal eta lamun aing harita ieu kitu nya tinggal obeh gitu kan dina walungan modal gitu tinggal obeh gampang gitu tinggal nyuk tihanap terus dikobelkeun kana liang tai ya pasti iya gitu goblok kan bersih gitu anjing aing tuh mikirna da sieun teh gitu si satu langsung calana we langsung nyisateun calana langsung lompatan aing teh ieu tina walungan ka luhur gitu lompatan jeung si goblok mah si Kujun si anjing mah aing keur sieun teh sompralna teh masih kena aya si goblok mah aya jurig si anjing mah cai teh goblok tong tarik teh gadeng si jurigna cai teh nyamperkeun kumaha goblok cai teh si Kujun teh paluli anjing aing peur mah sieun cenah anjing berjing sieun teh disebutkeun we si goblok mah aing jadi pusing pan kitu teh tah geus kitu teh naik ka luhur da aing teu kuat anjing teu kuat aing teh naon nyeri beuteung da aing tapi nyeri beuteungnya dipadolkeun si bijil anjing da kepikiran jurig cai cik aing teh Jun menikane kieu cai aing teh daripada kawalungan sieun menikane cai aing teh ieu naon antar kepala baditu cai aing teh aya tenda cai aing teh di bibir tenda antar kepala baditu tah aing teh asup ka tenda neangan tisu si goblok mah di banyu tuh si topik si goblok mah rek meprek si goblok mah tak aing teh ka pipir tenda cai teh Jun da cai aing teh najan di pipir tenda ge da keukeuh aing mah keueung sieun goblok jeung sia mah kokos nu sompral anjing tapi sieunan di si Kujun teh anjing da pokona mah aing teh yang modal anter sekali lah dianter pegumeran babaturan dianter ku si Kujun teh aing teh modal aing teh di pipir tenda anjing prosot aing teh diprosotkeun sampai ke kolor hari teh asrama ke cahaya lepisnya teneu bisa jurig deui cina anjing lumpat teh tinggal ngangkatkeun ka babari gitu anjing da keur dibodongan mah hese anjing make cahaya lepis goblok jadi pepuranting gitu anjing peburisat anjing hese tah make kolor aing teh teh make kolor prosot teh ku aing teh da keukeuh aing teh bijil padahal teh da keung teh tah geus itu pikiran Jun cai aing teh atuh setelkeun musik cai aing teh da puguh babaturan teh jahil anjing da jahil si goblok mah astekeun musik aing teh keung cai aing teh ieu padahal si bijil cai teh aing jadi beuteung teu kuat hayang gurubi hayang bijil cai aing teh waduk cai aing teh pung setel ieu si goblok mah da jahil si anjing mah nyetelkeun lagu Lengser Wengi si anjing mah Lengser Wengi Silirayu atah aing ka kata mah buring ka kulit peuneuk nu tadi nyeri beuteung jadi teu nyeri beuteung goblok teh dasar ngubaran lain ngubarat nya da sieun eta disingsakeun di paburisat aing kana aya kana asup ka tenda da disingsakeun di ku aing calana teh si goblok mah ku aing beujang di babukan teh tonggongan aku anjing cai aing teh aing sieun cai teh goblok sia mah ditanya teh lagu Kapten jadi atau lagu naon Bondan naon cai teh mah Lengser Wengi goblok paedahna cai teh eta ngabarakatak si anjing mah seuri si Genot kan si Genot keur masak mie gitu naon sia cen teh nyawa cai anjing aing keur modal tah da aing teu kuat teu da bajeng dengan si Kujun teh bajeng si padahal mah ka tina celana teh anjing kalau keluar anjing Jun cai teh musibah cai teh naon musibah jurig lain goblok lain masa jurig ini mah cai teh masalahna waduk cai teh dina celana aing ramah bae cenah anjing kade cenah kana ieu kana tenda anjing geuleuh cenah kana samak teu bisa molor kayak gitu eta di tenda najan aing teu ngawaduk di tenda ge da aing karasa keh da waduk teh dina calana anjing cai aing teh Jun demi Allah aing mah cai aing teh beut kana ieukeun teu beut kana samak cai aing teh teu beut kana ampar ieu mah dina calana wadukna cai aing teh anteu we wayahna cenah lamun teu beut nganter aing rek modal di dieu cai aing teh aing rek modal di dieu di tenda entong ngobrol tong bau anjing bau aing teh dianter gitu aing teh dianter ku Kujun teh ka itu kawalungan anjing dah dipiceun ku yang kolor teh salempakna da bau anjing horam ngumah dipiceun ku aing teh kolor teh ka itu jeung salempakna ari pas rek balik bingung anjing da aing teh manjut celana teu make salempak anjing bingung cai teh ari aing rek kumaha goblok ieu rek teh rek makat aing mah nyari bulucun cai teh lah goblok bayi bulucun da jelema ieu da anjing susin aya
si Topik jeung si Wanda cai teh dulu kanyut aing cai rawe gitu cai nempon buluan cai teh bela tuh anjing ieu baju kan aku saeutik atuh cenah cuman teh dasar rompal anjing meureun aya jam 11 mah jam 11 peuting jam 10-an lah aya meureun anjing barang keneh lah sakitu mah aing teh nurunkeun baju saeutik gitu aing teh dilaan baju teh gitu dipake bungkus si Udin gitu bungkus si Babal eta kanyut gitu goblok aing teh nanya anjing sia bubuluceun kunaon cenah tas modal cai aing teh kaberesetan anjing dia cening aing bieu ngadaremi aing teu buat selera naon gitu bau waduk anjing nih sadu ngapaduk si Gano teh anjing ngadaremi teu jadi goblok naon teu jadi dah anjing tenda teh bau waduk anjing bau waduk aing teu selera medar ge atuh nya geus ku aing dilebok anjing ieu teh mie nanti ku aing dilebok dah ada kayak aing ieu bau ge cai dilebok itu sah aing ngomong nu modal jorok-jorok si kujun mah berkesan we juga belum mah yang serikeun mun anjing da nyamun da mun si kujun mah nyaho aing ngawaduk ya hari tadi berkesan we si anjing mah cenah mun diaksian we waduk batur teh gandeng kujun cing teh lah orang beakeun mina cing teh tah carita teh balik si topik nah si topik teh jeung si Wanda balik tah si topik teh mah ka aing ngajalan aing gitu atuh anjing baru raong grup aing mah anjing baru raong ngasupkeun taneuh kana mie ngasupkeun taneuh seseureal anjing si goblok cai aing teh aing rek nafsu dahar cai aing teh si Gerot mah puas ka aing puas aing lebok teh aing mie aing cenah dihakan cek mana teh anjing kayaknya udah karma bakal dibalas kayak gitu kan aing ngadarmi isya kan aing menang karma dia jadi si Topik nah si Topiknya bakal menang karma teh aing cai Tegung Sirila anjing ninja kodok aing Tegung Sirila ninja kodok aing anjing ieu teh ya tai sero aja deh goblok tai aing cai teh goblok si anjing goblok ngawadok teh pantesan bau tuh anjing eta pokona mah anjing da apa campur jeung kusieun gitu di jam penting harita teu molor eta anjing molor isuk ini ke jam 11 jam 3 balik ke jam 3 sore balik dah sieun anjing malam terakhir batur gitu loh nah si Topik mah anjing jelema mana lebih tikeungan ti aing gitu mah nah si Wanda mah langsung molor eta meureun anjing molor jero tenda ngangsian waduk aing we meureun anjing da najan teu molor ge dinya da bauna mah anger di anjing di jero tenda capek mun anjing mentas backtrack mun goblok ngangsian waduk aing di jero tenda anjing paduli cai teh jeung cai teh purna sugan mah mung nyaho hayang balik cai teh purna mah aing di dieu mung sampikeun ka modal deui di dieu cai teh aing hoream cai teh aing cenah keung anjing cenah coba usah bayangkeun cai teh naon gitu barajol ditu aya genderuwo eta si anjing kareke rere teh anjing geus sompral di wae anjing ngomongna sarompral nya geus anjing kabeh jadi sarompral anjing tah geus sompral teh si Topik mah geus mulai tunduh geus mulai naon gitu aing si Kujun aing teh neulean ka si Topik we aing teh anjing cai teh deuleu cai aing teh susuna mending gede gitu nuli anjing eta mah anjing masih main atau gitu lah mana mah eta mah cerita engke lah lanjut deh cerita nu selanjutnya gitu ini kisah nyata anjing kisah nyata ieu mah lain kisah legend anjing kisah nyata aing zaman SMP baheula SMP SMA anjing teh lah teh kelas 3 SMA anjing keur beujana baong kayak aing nyerita deuna nyerita deui pokona mah hampura lamun bahasana aing goblok-goblok munyang anjing da ieu anjing gayana teh aing mah lamun bahasa Sunda gitu nya tapi nya nyesuaikeun gitu urang ge lamun urang bahasana kieu kusaha di rajana lamun 17 tahun ke bawah tong ngadengekeun gitu anjing da goreng patut anjing gitu pokona mah gitu lah cerita-cerita nu kuang dialami kira di-share ka dia lah paduli rek lajo paduli anjing aing mau namanya rek dubbing aku malah lebar tuh anjing beli nu kieu aing meuli jeung alat paranjing ngarekam gitu anjing mic naon itu ngaran teh lah
mic anu kawas jangan rekaman gitu jangan lagu anjing sayur kol ngalabok anjing jeung sayur kol anjing naon goblok anu viral tuh kali itu. Oh, warahmatullahi wabarakatuh.